Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa bi amin. Allahumma ta'alana wa lahum kutahai bin salih wa ilhamal malikatil muqarrabina bi rahmatika ya muhim. Kamu rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakul mar'ati ala zauzi aymin hakiha alaihi ayut imaha ida toama wayak siwaha ida tasa wala driba awal dibal wajha ida nusujiha. Hakul mar'ati ari hakna awewe ala zauzi numadarat kasalaki amin hakiat tegasna hakna mar'ah alaihin wajibka zauz. Etayat ayut imaha jentawe papanganan kudu mereka daharan ieu zauz kamar'ah atau kajaujat ida to'ama di mendahare si zauz salah kita. Wayuk kasiwaha jeung kudu ngangwan di zauz ka zaujat idak tasa di mana nganggo si zauz. Wal riba ulah neungeun si zauz kalau jakana rarai ingda nusujiha tegas dalika ngabangkangna ieu zaujat bias nusud. Walayukobiha jeung ulah gawe goreng si zauz bitas di wahidati kalau tasin seiji kobiha maksudnya kasrak tadi kobiha aylayas muha aylayas ma'aha tegasna tong merenguping zauz kaeta si zaujat makruhan kana pingalaud. Walaya kiron teu ngucap jeung ulah ngucap si zauz kobahaka karena gorengkeun ka anya Gusti Allah. Walaya jaro jeung ulah ngajauhan si zauz wa riwayatin jeung dina hiji riwayat walaya jaharoha wala jauhan si zauz ka zaujat atau pamajikan ila fil baiti angin imah timah binti angin yang pasarean aya fil madoji tegese tempat sare ingin nusuji nalika ngabangkang amal hijru apa hijru fil kalami dina hiji omongan paena usahanya hijru taharumul haram ila dzin an tawul wa utubul hakim an Muawiyah bin Haidah bukatil mu'min cek hiji lawan Rasul
ari hak awewe anu kawajiban salaki teh tegesna kakuduan awewe dicumpuran ku salaki ari hak teh kakuduan aya wajib teh nyumpunan kakuduan awewe nu wajib sung salaki eta mereka daharan salaki ka awewe di mana dahar salaki maksud di dia mereka ada dahar teh dan berarti di mana dahar salaki nah di bereu ya dahar bila dahar dan gitu maksud pada di dia teh merhatikan karena daharna merhatikan karena papanganan matak aya istilah kumpulan sandang pangan artinya karena subuh barang dahar karena halus pakaian karena sedangkan pikiran mencek bahasa kalau sing halus parabna aja sing halus pakaianana sing serasi mata ka pamajikan teh kewajiban salaki maraban makaian limahan lain segitu kan anpo beje di mana-mana mareheng atau napi di mana-mana tasalaki rada yang mangsetik beje ulah di Tenggara Raya menang nenggeu mah paya kana badana kalau kana sampean asal ulah matak baru ulah matak tatu bising ke hanakal ya jegon di tengah untuk bedong kemana ada lewat tuh atau kalau angkat tegas alah nyakal tuh makan rumah sakit atau gering bajikan itu bisa nahan tapi lamun di tengah anu suara tarik tapi ternyeri macam capit tangkap kon cepler sampai tarik sampai oh kudu bawa terwasa oh ngojlok kata luasa itu tarik saya ai pikir cek wajiban teh ketika sana terus tarik luas ngumpul tasawak hukum tapi teteh cek aturan secara teori agama ada hari pada akhirnya malah boleh umur sekian puluh tahun boro-boro kasaran mabuk ke pemajikan nyibit kita pernah air masih sering nak dengan gabruk dan tambah aja jadi gabruknya gak ada gabruk aja ya bakal itu dibetok malah kalau sama sekali dia tidak ikut diperkosa guys seorang jangan nyaho guys ada geleng gitu tak jadi kewajiban salaki pemakaian barang-barang ya sandang pangan papan barang harus puasa pakaian sing kalau sahur resep nama kepakaian rata-rata bener agama rata-rata pakaian buat gaya Allah kalau kurang kalau dipikir-pikir rata pakaian teh jorok sabun coba capek rubah nyusuhan ada boleh deh tegok air juga kiri dicampurkan subhanallah buat kapinu samingguan temu penuh kararu mau harian mau mingguan bentuk puasa kalian bulanan hari kayak mata semangat terima assalamualaikum seorang assalamualaikum sebagai hari minggu belum lagi gara-gara nganyut di kredit tapi dari itu gitu nanti gitu dengan nasional bank emokan lagi nunggu duit riba gitu menjadi itu masalah ya. Kalau semua ulah kalau gitu deh. Hari berkesan lagi deh. Ngerakan deh ngaju kayu boleh satu. Mampu kita mau mereka serakirnya ngaju kayu itu mampu.
la ilaha dari jaman kecuali ya Allah. Ngana ayo nganyuk ke baru dawuh. Ayo gedugan berbicara. Tak gini. Ulah rek mareheng hari tina ulah dijauhan kecuali di tempat syarat. Sarajeng nawa kolangan ikan salam ayu marjulin tajawaju imro'atan alama kola minal mahri au kasur laesa binafsi ay kolbi ayu dia ilaiha haqqoha odaha pamata walam yu'addi ilaiha haqqoha laki Allahu yaumal qiyamah wa huwa zana si jana. Ayu marjulin di mana-mana laki tajawaju anu nikah ieu rajul imro'atan ka awewe alama kana perkara kono seuting perkara minal mati mas kawin au kasurat tolo we perkara lesan teu aya fi nafsina hatena israjul ay korbo teu sate israjul ayu adia nyumpunan israjul ila ka awewe hakoha kana kawewe odaha tersenipu ieu si rajul katawe pamata makamot ieu si rajul walam yu'adi tenyumpunan si rajul ilaiha kawewe hakoha kana kawewe lakiya mangka magikeun salus Allah yaumul kiamati dina ufek kiamah wa huwa si rajul eta jana edan asimah tersedasa hadis al hadis ayat Quran hadis rawahu Tirmidzi. Di mana-mana hiji lalaki nu nikah ka eta awewe kana perkara pola nu ngengkekeun perkara teh mas kawin atawa nyaeutikeun artina bisa nya saeutik nya ngajuk deui lah bermasaeutik mas kawin ngajuk nampi abdi kana nikah dan nampi abdi nikah kaneng binti nu dimasukkeun ti abdi ku 100 kertas 1000 diajuk keur masuk perak diajuk deui alah bener-bener teuing aya ku istuni tapi da akhirnya dari jadi hasil nang dari mas kawin sebelumnya memang pamuli syarat itu kita wajib namanya syarat mas kawin kalau kana min hadidin senajan tina besi kalau kana ambil tina besi kumal gitu sebuah atawa keluar pas sudah itu gede Rasa pinapsi kalbuhu ayu adia ilaiya kusabab kanyum rajul tanya zawaz duka wa angkatuka mah tubuh kekuatan ismuha singkat mah binti huntu imahri alfi rupiatan min kahalan kobil tu nikaha tasbiza bih mahri madkur halal nak bima hari untuk itu kalau ajilan itu nganyuk deh dari ayo kan bilang mana arek teh niat hati nate mau mayar iman darek nimpu iman mau dibayar harus ada kena ada gogo jeung nang jodoh deh dur teh nya teu bayar jangan aha kabeneran teh nyapakan Jakarta aya make tol Cipali tabrakan di Cipali teh cegur tabrakan tolong pusat bae teh kabulu tah mayar eta mas kawin teh teu keur mani tertipu deui teh kabulu deui mah teh momal
mangka eta dipamihkeun ku Allah di kiamahna eta teh dengan keadaan edan gara-gara teu mayar mas tapi ai ridho mah we kan ridho tiba bahasa mah Gusti muga dihampura sakit abdi ayo ridho teu dibayar oge ridho mah geus alus da ridho keun masa teh nyaho oge jaman itu sah. Wa qala Nabi sallallahu min akmalil mu'minina imanan asanuhum qanti ulukon kada was lu pakai janto sih lu pakai ulukon lu pakai tol jadi ulukon ya ina min akmali mu'minina imanan asanuhum khuluqan. Saya tetap lebih sampurna mukmin. Naona imanan imana eta asanuhum anu leuwih hebat mukmin kabeh. Naona khuluqan beri pengertina aduh sugan teh tanu manusia khuluqan. Sugan teh pangalusna jalma mukmin nu pangebatna ulukon aduh ngemat teh ku bulesner ta buleud eta penyol teh monyong piraku marek kawin bukakeun heula alus itu ulukon lain ulukon cicikana bahasa Sunda mun ka bahasa Sunda mah nu panghebatna jamu teh cenah iman teh harus ulukon anu bulesner lain ulukon bahasa Sunda ieu ulukon bahasa Arab nu harus budi pekerti na nya ulukon teh beri pekerti artina orang guru asugan teh ulukon teh ulukon bi pelepodoin ya pemikiran pereng-pereng padilah kaum bulan watara ke rodail jeung ningalkeun lumantak kapeleset wa taquhum jeung kudu welasan mumin kabeh arpakum dari 11 mumin kabeh wa abrahum jeung kalubarkeun kabeh di ahli kahlina ieu mukmin amin saiti awenes mukmin di pirang-pirang awenes mukmin artina bojo mukmin atau bojo loba mah nya loba nganti 2-3 gitu awla dia ta pirang-pirang putrana mukmin aw qarabiyat akar wa min rawahu Tirmidzi wa Hakim an Aisyah. Jadi kitu substansi tina ieu hadis teh tina sapalih kas deui sampurna mukmin imana anu hebat beri pekertina. Jadi boga sifat hilim nya, hilim teh bageran hampuraan sakumaha Rasul gitu. Laqad kana lakum fi rasulih uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Pasti di kanjeng Rasul aya dicontoh hebat. Uswatun hasanah. Asal ulukone pangalusna di pekerti kanjeng Rasul tetap mukmin hebat mah nu berterus selain berarti ukur sebatan bicara tapi dengan hati nurani hebat aya hilimnya hilim teh bageran hampuraan soleh ulah coba saling kesenangan soleh kita boga sifat dendam hasud dolim di lempeng lah katanya tiis gitu tak nu asa lupa mati is atuh kawas es dingin alamatan salju alamatan lautan salju saja empuk alamatan busa ini nyawa bekas busa artinya di keluar kemarin tiis boro-boro pemenang mah sifatnya dihina di kumaha sanajan di nyeri teu asa nyeri ngareunahkeun wae eta hebatnya begitu tanda harus berusaha nyeri tapi milik hata kitu teh kalau kana Rasulullah kurang tauhid ditinggal digolong-golongan di kubur berdarah ketika ajeuna langsung mundurna teh lupa lain sieun tapi mundur teratur dipaksakeun bahaya
kena mau gunakan tawana balik ke letak upatela matu strategis mulut ratu jonte malaikat Jibril Muhammad kumakan itu nah senaku kau nanti comotnya gunung tinggalkan ulah tanya rahul dekat mau nyarahul mah mau teman kafir serta ayeuna buat tinggal anak ramah ariman buat timah negara musuh kakuring ariman lebar ada tanya hawa kuring mah nyeri tenahnya nyeri pedah penyakit kuring tinggalan batu hati mah nyeri sentik isu kan kincring deh itu nya mesti apa saya gini kayak di tempat ngajak ngaji juga di siwa beri cari penting datang di gereja ini tapi cek bahasa teh buat oi ai hati hilim mah kurang hebat isu kata kincring deh rasul gitu batang lamun kapok temat termasuk putus asa lah kan itu putus asa sama orang lainnya kayak setik delit putus asa itu tuh namanya manusia biasa esok aja tuh kering geng ya mudah-mudahan pulang tapi kan pukul lanjutan hanya anggap disebut manusiawi itu tahu sebut pasariah goreng sih ya orang macam gorengnya ada Allah bagus hanya Rasul tak sifat manusia hebat mah manusia yang paling sempurna ini jawab pang sempurna Islam kamil berarti kacau usahakan orang sampainya Rasul atau sensitif yang tanya ayah jadi santik cager gerak kita ada manusia itu orang wajar yang sifat manusia goreng jadi hati belikan santik gerak cager sebentar deh ada yang keempat cadanya kayak nggak marahin ayah saya gerak cager itu tidak orang mentis mati hebat itu mereka tis kita sana haun wah harus hebat kita berkipung beri hebat termasuk asal ruko ada yang bisa buka pahaman harus rukon cuma surah lain salah lain urasan bageran hilim teh jadi kumanya hilim gitu gitu bager wae dalam kuantum nyata istilah kanu alus kanu goreng teh anger gitu itu istilah beda tumpah si mana berehan pokoknya bager urang teh si medit jauh ngawak mereka goreng kanu alus anger gitu jadi artinya teu aya tumpah kecuali lamun kanu ngalaksanakeun goreng cek aturan agama kudu gawe eta mah hewan beda deui untuk laki itu situ joget situ jinang resep lain kita itu mah maksudnya masalah gitu kalau goreng malah kurang hewan ya mau bisa makan apa nyaram teh nanti bisa ada goreng hati nyawa mah kudu anu gitu mah ngalaksanakeun maksiat mah gimana itu maksiat wa qala Nabi sallallahu khairukum lialihi ay hala ilaihi wa bin wa banihi wa qurbihi ana khairukum lialihi tawal kana Nabi sallam khairukum ari pangalusan kabeh khairukum tegasna pangalusan kabeh itu berarti termasuk tauhid lafzi li ahli ka ahlina yasraju ahli halahi tegasek tingkah pirang-pirang kekasihna isi wajud wa banihi jika pala putra sijil wajud wa qarbi jika rasul wa anari kami takhukum pa alusan kabeh li ahli ka ahli ahli kami cekil lagi ai pa harus ada dari kabeh teh ka ahlina tegas kekasihna kekasih ka bojo ka anak ka kerabat gitu disebut alus ada kabeh teh ka ahlina eta alus teh ka kerabat teh ka bojo ka anak ka sanak paraya gitu disebutkeun ahli teh
Wa dari kami hukum liali kami ge lebih hebat. Kamarnya kami kali kami. Pak alus-alus dari kami itu hari kami. Rohi udah hakubat wa qala salam khairukum linisa'id wa ana khairukum linisa'id. Pak alus dari kami tegasna alus dari kami linisa'ika istina eta jama wa ana kami khairukum pausa dari kami linisa'ika pirang-pirang kami. Nah kaya semuanya bukan pirang-pirang kami itu benar kaya semua ada istilah pas seorang sampai kali 11 itu benar. Dan sesuai dengan tujuan itu salah pada sama tujuan. Tapi itu populer mana hiji agarnya pertama sih kubro. Populer pertama demi istiqam pertamanya, istilah penghebatnya, istilahnya maksudnya perjalanan kubro lebih agar putra tujuannya kenapa? Terus Aisyah, tentu santunkan, nyata ibu Aisyah kubro, awayu. Tapi saya kata bokar sidik teko nyata sahabat bersidik siwa kita kene tawaran nyata putra istri usia 12 tahun Siti Aisyah nikah terus gitu mah sering nikah tapi nikah sudah tahu buat gitu mah semuanya biasanya jadi majikan gitu ada yang majikan yang jadi majikan cuma seorang usia harus anggap boleh remaja tanya bisa terawih hadis yang itu sudah Aisyah istri paling cantik pinter jenius saparantos Siti yang bisa kubro kayak Rasulullah baru putra Evan jadi hampir geneng dengan Siti Fatimah Zahra yang putra kayak Rasulullah ayat Evan hijinya dan telah 7 teh Fatimah Zahra Rasulullah ada 7 Waruya an Nabi sallallahu diriwayatkeun ti Rasul sallam qala nikah kayu sallam man sing saja mas sabar jama ala suil khalqil mar'ati kana kagorengan akhlakna pamajikan si jama atau ahu mereka tajama subhanallah minal ajri tina ganjaran mislama misir ganjaran atau almere Allah ganjaran Ayuba karena Ayub alaihissalam ala balaihi karena balaina Ayub Fadl Gusti Allah ibtalahud nyoba karena Ayub biar batik umurin kupat perkara pak damalihi Walanitkin haratan Ayub waladihi jeung putra Ayub watam siku jasarihi jeung banyak jasa Ayub wahajri jaminasi jeung ngajauhan saking manusia laut Ayub ila jauh-jatuh angin bojo Ayub Painahu sajana Ayub karena Ayub laut Ayub min asnabil malik dina bagian harta ibilun wa bakurun wa gonamun wa pilatun wa humarun wa kana kalau Ayub omsata padani omsamiati padani 500 pedai di tiap bawah turun kata pedai itu kata pedai kaum 1 abidin 500 abid likuli abidin sebasan abid teh yang beratun wali jeung anakna pamali jeung hartana wakana kayana Ayub salah satu napari di golongan kon amanu untuk beriman di Ayub wakanu kekayaan halan
kuwaran tengah tuh kayak di serbu wakana jika iblis layu hibu layu jabu dengaran iblis ala sayin layu jibu aduh tapi gimana ya an sayin dalam perkara minas samawati di langit payakipu maka iblis bihina dia langit hai sumaroda sakira kamu iblis pasangun iblis salat malaikati karena salat para malaikat ayuba kan ayu pasadamu maka hasud iblis bapaknya usulnya itu sebenarnya pada tahun diriwayatkan tikanya Nabi sallallahu alaihi wasallam teh Nabi kalau menikah saja manu sobar kana kagorengan akhlak pemajikan dan jama urang teh buka pemajikan teh kabar-kabar akhlak pun orang-orang teh kitu akhlak ya pemajikan teh nya sedang sedikit ngalamun pakaian oge teu mata resep jadi pakai kutang elektek pakai samping jangkung berijeng sedang sedikit ngalamun kalau pakai gajuri gerui sebuah lah kan dari itu makam terpuji dan kita 13 mani bukan apa orang apa tapi sabar kuka goreng ala prapoji kan sabar maka mere Allah SWT kata jama ganjaran perkara lebih kurang ayu sambil ayu mah sabarnya diberi balai ke Allah sugan ngeluh pada Nabi berbeda tapi tingkatkan ulul azmi kan tingkat ulul azmi itu kita apa wasilah nama ada balai Allah kata nyoba obat perkara hartana dilengitkeun disebutkeun hartana anak-anak terus aya diberi penyakit jasadna dijauhkeun ti jalma ieu bejeng manusia jalma abeh bener nu deukeut teh ngan ukur bobojoh namun bisi trauma pae nu sanyata ada baik kayana atrapi aja di pasihan bagian harta teh nyata onta suur sapi me kapil kan kerja begitu jeung himar kaya anak teh bikin ka boga 500 pedet anu sipet kana pedet teh anak sakitu 500 betul kayaknya itu berarti pedet indungna berarti seberapa oh yang 500 sewa berarti 1000-nya kemudian itu 500 abid makanya setiap hiji indung teh aya ngurus abdi saban-saban abdi teh boga pemajikan jeung anak deui nu deui boga ngurus deui jeung hartana deui kaya eta teh jadi 3 golongan anu iman anu teu iman yang kaya suatu berupa tan hiji waktu kayaan iblis
tadi halangan punya Rasul nanti perkara di langit turunkan. Orang eta mulai iblis dina di langit sekira-kira nggak maksud. Ada si iblis karena nguping kasalawata para malaikat karena itu gede macam salawatnya para malaikat akan bayu. Aduh aku sama guru hebatnya guru. Kalau kesabus itu kalau ada coba pas ada umur hasud nih di iblis ya. Kalau nggak dikai iblis ilahi hidup pada abdi nador tak ningalikan gusti diabdi kabdi gusti ayu. Wajar tuh maka menghian kuring kayu tasakuron hamidan tukang syukuran tukang muji ala elin walau talahu lamun nyoba abdi ka ayu taroja balik dikit tu ayu an syukri katina sungai gusti waktu kaji tuan ka gusti cek eta iblis cek iblis dia dulu para abdi ningali cenah ningali ke gusti nador tuh boleh tanya aduh salah ilahi orang ada ningali abdi gitu di abdi gusti ayu gitu ningali abdi di abdi gusti yang ayu mangian gusti kayu tukang syukuran ada nabi tukang muji ala ini lamun nyoba gusti kata ayu balik semua akan suruh ke gusti jangan ke gusti pakola menikah sebelum sabar walau sederhana kira-kira suka tersambung dongengnya.